Bantung si cek urang Cikalong mah tumungkul hamariko jem ing pertala sarapat dening ajrih aningali lami-lami gambirangan ika grum kadia macan sinarang bayah matulir berah pati unjuk kapi hatur kakang bisa orang lah tak eta Kang Jamar Muda asli nu teu bisaeun kitu mah palsu matak ieu nu asli mah dah loba ini Kang Jamar Muda teh oh mubalik Cianjur ayeuna ucup Jamar Muda, Arjuna Muda, Cepot Muda, Bima, Pandawa 5, Ki Coet, Ki Katel, Masak, Mayor wis eta mah. Loba Kang Ki Toronton. Oh, lain bohong Gusti Agung, abdi mah kieu ceuk kieu supaya nyaho ieu mah supaya nyaho. Da abdi mah teu ngangaranan sorangan, abdi mah Kang henteu Kang abdi mah henteu. Naon ngangaranan sorangan mah sabulan 2 bulan eureun abdi mah geus tahunan kieu lalakonna sababaraha puluh tahun kapangkat abdi ngaos di Jampang di Garupanak di nikahkeun ceuk protokol memeh ngaji kieu penceramah Ki Haji Apip Jamar Muda cici kalau nah aing mah geus Jamar Muda itu abdi langsung nelpon ka Kapolsa iya abdi keur ngaos di Garupanak maka disebut Jamar Muda kumaha teh saur Jamar haj minggu kamari AA ngaji tatangga lemur eta ngobrol jeung lurah jeung tokoh jeung ustad cenah haji rek ngaji di eta lemur ku AA disebutkeun Jamar Muda keneh matak urang mah nepikeun ka aki-aki Jamar Muda sabab kuno boga nah iya nu asli mah kumaha bedana jeung Jamar palsu saeutik muda asli jeung muda palsu saeutik beda teh Jamar Muda asli mah ngajina tarapati lila ngan bayaran rada isen sakitu cek ece teu bisa kitu mah kieu atuh ya menang dangdan da kuduna mah teteh kuduna alusna mah balik salaki papageun tas salat isya teh ieu lomari pakaian tong waka make baju bulucun we heulanan di samping maksudnya cek salah kita assalamualaikum waalaikumsalam kakang nah dina wengi ieu abdi kadah nganggo acuk naon nu beureum ieu sanes leres ieu sanes Kang kela jiga manuk seupah eta mah entah nu mana kakang nu badas asa teu pantes wae kumaha atuh geus sih bulucun hareupeun salaki mah naon esena sok tanyakeun ka ajengan hareupeun jeung salaki mah paling tibang makruh pan di Cikalong mah aneh ari hareupeun salaki baruni ari hareupeun batur make calana ponok teu kaharti pan aing mah waningeun hareupeun batur popologog waningeun hareupeun batur kang karek ditemong-temong di Cikalong mah teteh asan mah urang dieu heula teh sabenerna mah teteh nah hareupeun salaki nepi bararuni teu kaharti aing mah tah kudu kitu atuh bisa kitu kieu atuh nalawang anya darwon jadi awewe gampang haye asup ka surga teh aing mah edan aing mah dangdan satakar set make parfum teu boga menta tuh ka Amil urang tupaeh tadi saeutik barang datang cek salaki teh assalamualaikum waalaikumsalam kakang nah kinten dina wang ieu maryogikeun abdi atanapi henteu upami maryogikeun abdi siap berbagai posisi namun upami teu maryogikeun abdi nyuhunkeun widi bade takurup ka Gusti Nu Maha Suci nya osok tarace tararangol teh aduh Gusti Agung ieu mah diajak sare ku salaki teh mah ayo sare ti heula pan nyaho teh aing teh tas ngalasuluh tadi teh ripuh aing mah jadi ayeuna mah Kang Ajeng